Ya men, Mamang. mumpung aya sia di dieu, Heeh. cek bapak sia mana bisa ngeramal nasib. Bener henteu? Oh, eta. Heeh. Bener, Mang. Bener. Bener men. Bener men, Heeh, bener jam. orang hayang tuh men, Oh, mana saruh hayang diramal gitu. hayang atuh. Tah, lamun kitu mah geus kieu we urang ramal kabeh, Heeh. tapi saurang-saurang, ya. Tah, ke Mang Deuk bener nya, Geus Aina suka ijem lah. diijem heula. Ijem kumaha permasalahanna? Orang masalahna Heeh. kaluman men, di udah gue lalaki. Kaluman di udag-udag we lalaki. Maksudnya di udag-udag itu kumaha jem? Nya lalaki teh men, Heeh. loba nu bogoheun. Heeh. Pada mah atuh jem. Nya ai loba-loba teuing kitu sapoena nepi kang udag-udag ngaburdul kitu mah kaluman tuh men. Kelak kieu we nya. Kieu berarti lamun kitu mah urang di nu ngaran heula we. Ya. Heeh. Sebelum kolot ijem baheula sebelum dibere ngaran ijem pernah tuh dibere ngaran lain selain ijem. Urang baretona Heeh. dibere ngaran Raswati men. Raswati. Heeh. Kela urang ramal di Raswati. Jigana di dia salahna ijem ieu. Mana men? Raswati 3 4. Oh, dina teh yang di Kokod Mononggon teh ningan teh kelak. Ras. Elah. Jem jadi batu teh hayang nyampak we ka ijem teh gitu. Lalaki teh jadi Kokod Mononggon teh ngaranna gitu teh. Heeh. Kieu. Ras. Tai ras teh hartina teh inget jem. Ingat men. Wa teh wae. Jadi inget wae. Heeh. Tah, tina ti barang mimiti. Ti barang mimiti itu berarti ti barang mimiti ge lamun nempo ijem teh inget wae. Oh, pantes jem moal teu ngudag-ngudag. Mimitin nempok teh men. Mimiti nempo ge geus inget wae langsung inget. Oh, nya Pantesan jem kayak gitu mah. Entah ka hati Raswati, ras aya teh inget. Wah, inget wae. Ti mimiti amprok ge geus inget wae ka ijem, mantap moal teu ngudag-ngudag. Kudu diganti beureun men. Kudu ganti gampang jem teh malah. Geus, ijem mah geus kenyaman penyakitna nya. Tah ayeuna tinggal Mang Doyok. Mang Doyok kumaha masalahna? Yo masalahna kieu men. Heeh, kumaha? Urang lamun ririung anjeung batur, Heeh. sok ditinggalkeun men. Lamun keur ngariung, Heeh. tiba-tiba amang teh ditinggalkeun gitu. Ditinggalkeun men. Wah, kasihan deui lu berarti nya. Heeh. Nah, terus Terus ngariung deui men. heeh. Ditinggalkeun deui men. Oh, jadi Eta kunaon men? amang mah teu kaop ngariung jeung batur ku batur teh ditinggalkeun gitu. Heeh men. Berarti eta ge aya sebab musababna mah. Naon tah men? Sarua di nu ngaran Mang lamun amang baheula sebelum ngaran Doyok pernah dibere ngaran naon ku kolot pernah teu? Pernah men. Heeh. Rarasan mah rasta men. Rasta. Heeh. Rasta amang mah dua rasta. Sarua rasna mah men. Rasta mah gila-gila rasta berarti tinggal teh di Bagong Modol berarti tinggal teh. Bagong Modol sieuna Bagong Modol. Oh, mantap Bagong Modol mantap batur lamun modal kan hayang lumpat wae. Bener. Tah urang itu ngaran aya ras. Di nu ras mah sarua jeung ijem. Heeh. Ras teh inget wae teh ka Mang Doyok teh. Ingat teh men. Inget wae. Ras lamun di nutana. Waduh, Kana naon men? goreng jem euy. Langsung men. Tai. Tai. Nyepaingan kayak gitu tuh batur teh lamun misalkan nyamborkeun Mang Doyok nyamborkeun moal teu mangkat da inget ka tai jem. Moal inget ka tai moal balik jem. Men. Gua edan sih men.